Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami abdi Sakinah, abdi di kelas 10 Blok B. Hari ini saya akan membacakan puisi tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kuhormati Bapak Kepala Sekolah, anu kuhormati Bapak Ibu Guru serta rerencangan sadayana anu dipikannya. Mimiti hayu urang sami-sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, margi ku rahmat sareng karunia-Nya urang tiasa patepang dina kayaan sehat wal afiat. Hadirin anu dipihormat, kebersihan teh penting pisan pikeun kahirupan urang sasapoe. Komodui di lingkungan sekolah. Lamun sekolah urang baresi, tongtos urang bakal ngerasa luwih nyaman nalika diajar. Lingkungan anu bersih oge ngajauhkeun urang tina rupa-rupa penyakit. Ku sebab itu, hayu urang babarengan ngajaga kebersihan sekolah. Micen runtak kudu kana tempatna, ulah nyoret-nyoret meja atawa tembok. Serta laksanakan piket kelas kalayan tanggung jawab. Hal-hal letik sapartoes kitu lamun dilakukan babarengan bakal mawa perubahan anu gede. Upami sekolah urang bersih, suasana diajar bakal leuwih pikaresan sareng urang oge jadi leuwih semangat. Sakitu hampunten upami aya kecap anu kurang marena. Sekian puisi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.